mah teu kadenge ku aing. Atuh apa nah menikeun ka kitu ka anak teh. Buat teuing beureut urang keur ngalamun teu kadangu teh apa? Ngalamun naon itu tadi ge apa mah ngadedengekeun suara motor eueuh nu ngaliwat. Cek nu jadi bapak harita Joy bari tuluy cengkat tina kursi. Manehna leumpang keluar urang teu bisa kumaha Joy. Urang mah diuk we dina kursi hareupeun indung urang. Nu jadi bapak di luar ulak-ilik tuluy gedik di kajero imah bari pok cumarita. Iya. Ari Cilaing tadi basa nebus motor gablek mata atawa henteu. Astagfirullahaladzim bapak aya naon pak? Calik atuh. Cek jadi indung bari cari nakdak ningali keur jadi bapak. Calik heula atuh apa? Tuluy nu jadi bapak diuk Joy bari pok de cumarita. Deni, deuleu ieu aing. Mun apa? Ari Cilaing nebus motor gablek mata atawa henteu. Otak Cilaing dipake atawa henteu. Mun apa? Mun naon sia? Kadeuleu itu motor kumaha ku sia? Katinggal apa? Astagfirullahaladzim. Ya, Deni, Ari Cilaing neuleu apa henteu itu motor? Tinggal pak. Keheula atuh tong wake popolotot deui apa kunaon atuh? Aku naon atuh ujang motor teh cu? Deuleu itu motor. Diculat careteng nang make paku. Bisa bara heraneun samun dek ngecet eta mahal jigana teh. Mana itu jokna ge geuning sarowe sia. Kadeuleu teu ku sia. Katinggal apa nemeh ku abdi oge. Nah sia teh bertindak atuh. Buah-buah teh hurung sia motornya dibawa ka dieu teh. Didinya urang mikir 7 lengkah ka hareup. Lamun sajujurna diomongkeun pasti jadi bapak bakal amarah na moal katahan. Da sidiknya nu jadi bapak mah sahauk kedua gaplok. Di dia urang ngabohong kalau jadi kolot bari jeung hati ngagarentes. Apa maaf punten Deni. Namun ieu Deni ngabohong ka apa jeung ka emak. Daya sanis itu keur kasalametan salarea keluarga pak. Pok atuh urang cumarita Joy geus kitu mah. Tadi abdi nu mawi lami oge abdi teu mermanakeun heula eta kendaraan. Laras pisan tengna teh dicoret-coret surat teh kumurang kali. Lajeng jokna oge disoehan ku silet. Tras deui tingna sorna teh kadupak dikeun kapotong. Rem anu pangkerna kabaledog dikeun kapeupeus. Terus kumaha tukang ngagade teh ka maneh cacapekna. Lamun teu aya tanggung jawabna ku aing deuleukeun sia. Istighfar apa istighfar? Keun bae da banda mah atuh bisa keneh disiar pak. Cicing mah ieu mah harga diri apa asa dicacampah. Padahal apa meureun Cilaing teh anak apa? Salajeng teu hargaan ka apa eta jelema teh? Namun ayeuna tangawal pisan. Kumaha cek manehna? Sok we sanareskeun sabarahaeun we katunjukeun artosna we ka dieu. Namun nunjukeun artosna teu kaeng sasaha. Kudu saha datang ka ditu aing datang ka ditu. Abdi panginten panepangan ka ditu. Nah kitu mah. Hate mah ngarakacak. Ngabohongan kudu jadi kolot. Padahal si abang tanggung jawabna tur tas si abang mung nyaho kana eta perkara. Hate urang ngagerentes ka nu Maha Suci Allah dat Rabbul Alamin. Ya Allah, tong ditambih-tambih ujian ka abdi Gusti. Bilih abdi teu kihat mayunanana Gusti. Enggal gentos ieu ujian ya Allah kudu sae. Kirang sangem mayunan ieu ujian anu teras-terasan sumping ka abdi. Gusti, hapunten dosa-dosa abdi. Abdi terus ngabohongan kapun biang sareng kapun bapa Gusti mugi ngahapunten ka abdi Robbana. Kunaon ujang make jeung ceurik? Cek jadi inung urang tuluy ngagebeg henteu mah. Apa curiga lamun ningali Cilaing jebleh? Henteu apa? Henteu sia.
Sekali deui apa yang nanya. Benar itu anu tukang gade teh dek tanggung jawab. Muhun apa? Bade tanggung jawab sapinuhna. Motor mah terang saya deui we cenah kitu. Aya kitu mah. Dicatat ku aing eta bahasana. Eueuh dilibas ku aing. Ih, naon ari apa kos lain kolot nyarios teh. Cicing mah. Ieu mah harga diri apa? Muhun apa? Kumaha atuh mun motor teh teh apa urang jual? Tuluy duit anu si Ujang urang tamahkeun abeh meunang motor anu alus. Ah, entong mah. Naon ieu mah? Samali abdi teh nya ayeuna mah banyukeun widi we ka mah ka apa? Naon deui maneh ngagadekeun motor deui? Oh sanes. Abdi bade ka Bandung heula we ayeuna mah sementawis da kahiji ditu seueur langganan, nu kaduana uten pane ditu dikantunkeun ku abdi teh. Nu katiluna abdi hoyong nutupan ulah sametan abdi ka Mah Haji sareng ka Pak Haji. Kasep anaking apan cek manggekeun bae itu aya duit maneh. Mah apan jeung apa teh geus ngajual kebon. Pake cu. Ah, entong mah. Naon ieu mah? Samali abdi teh banyukeun widi we ka mah apa kedah ngawidian ka abdi. Abdi sok emun sur guru ngaos. Waridokallah waridokadain. Karidoan Allah aya dina karidoan ibu sareng Rama. Numawi abdi kamari di kota duikeun ka abdi salamet. Kalayan aya nu mika welas, nu mika asih, nu mika nyaah, nu mika deudeuh ka abdi. Oge abdi dipaparin kalancaran ku Nu Maha Suci Allah dat Rabbul Alamin eta panginten ku ayana widi emah sareng apa. Ai sabenerna mah kurang ngawidian cu hidup ka kota teh. Da mah jeung apa teh usaha ti hotat teh da lain keur sasaha keur hidup anaking. Keur mah hidup dengan hiji-hijina budak apa jeung emah. Ai kahayang mah hidup mah di imah we atuh. Beka saksien ku apa jeung ku emah. Mate gede harapan pisan yang gara-gara hidup teh boga pamajikan Kasep. Mohon mak. Geus boga harapan hidup teh boga papacangan cu. Sementawis aya nama teu acan mak. Nah atuh lain buru-buru da mah jeung apa teh geus kolot Kasep. Didinya urang ngahuleng Joy nu jadi indung asa kumineng pisan ngomongkeun urang kudu buru-buru boga papacangan. Apa oge sabenerna